ini mah keanehan daerah Ciroayo. Amun malam Jumat atau malam Sabtu aya gamelan wayang golek. Anu mangga lagu nate Sawastomo naik geboy atau napi buah kawung di daerahnya. Antang katinggalan daerah paling itu terang pagi tadi paling dia mah keanehan aya orang naga kapungkurna ke zaman anu nuju di olokolola ku mama Juhanta kapungkur. Teh didangukan di dia sada di itu sada belas di dia wayang golek teh. Keanehan daerah Ciroayo. Wayang golek mah eta mah jadi para siluman anu gaduh gamelan. Anjeunna anu gaduh gamelan teh para siluman nabuh teh eta sayana naon aya karaman mah. Dina aya gamelan teh jadi tanda bakal aya bahaya gitu. Menyerang sama tanda-tanda bakal bahaya di anu bakal ketimpa anu gitu. Ya tak sesuai yang aya wayang golek lokasi nama di daerah ieu tah dirinya aya kejadian nyata ana buah wayang golek di daerah Ciroayo. Aya terjadi anu digali pesir disebat teh Caronge daerah itu daerah mana Kancah Nangkum bejad dah harita tah dirinya hiji muncul anu maut sampai 12 orang anu maut mah patimpahan jadi muncul teh ke situ di Caronge we keluar nanti cai eta muncul cai itu kok itu amun wayang golek di dieu tadi dieu mah nya paneuregan gamelan teh bade aya perubahan anu bade perubahan teh ayeuna bade karamat geus diraruksak segala anu bakal di daerah Kancah Nangkum paling rumah teh para siluman margi kieu eta teh tos diburak-balik tempat eta teh Caronge itu bakal ngawab bola eta daerah Kancah Nangkum eta teh nu jebuna keluar ke situ di Caronge anu nimpahan jalmi pergi ke kanyeuna jadi kumanya jadi seolah-olah cemenehna di gali pasirna ke tanggung jawab anu ngabudongkar eta jauh jegur gitu. Jadi seolah-olah mah teu amitan heula henteu itu ieu tah dirinya ayeuna di Caronge teh nyata anu ngagaduhan Caronge teh kusik teh kaluarna di Caronge menjebul bener teh coba ketimpahan teh didinya we biji tah eta jadi malapetaka sebenarnya. Ya dikelola ku para sesepuh dirinya ngawetkeun ieu doa kunut di kieu sapertos di kieu ditutup sadayana. Jadi eta tiasa rapeteun